Aya dua jalmi anu Allah moal mandang kaita dua jalmi teh di poe kiamah rek dicuekeun ku Gusti Allah moal direret rek diantepkeun. Saha eta anu dua teh nyaeta penting urahmi jalmi anu mutuskeun kana tali silaturahmi wajah rusu sareng tatangga anu goreng tatangga anu culas anu goreng kalakuanana tatangga anu jiga dina sinetron geuningan gitu. Kana teh aya adabna dina sinetron mah geuningan. Tah pikeun jalmi anu mutuskeun silaturahmi jeung tatangga anu goreng ka tatanggana engke teh moal direret-reret acan ku Gusti Allah di poe kiamah teh. Nah kitu kumaha lamun teu direret ke Gusti Allah nya atuh lamun teu direret ke Gusti Allah mah ieu ciri kacilakaan. Gitu. Da jalmi anu untung eta teh anu meunang kanikmatan tiasa ninggal dat Allah. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jalmi-jalmi dina waktos eta teh wajahna teh berseri-seri sabab ninggal dat Allah. Dat anu salami hirupna teh disembah, diagungkeun, dipuja-puja, dipuji-puji. Itu da manehanana rumasa dirizkian sareng diurus ku Allah. Tah nu ngarizkian sareng anu ngurus urang teh engke bakal ku urang ditepangan dat Allah teh kabayang atuh indahna nikmatna. Sabab ari panon panggih sareng surga mah masih keneh makhluk Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat anu hakikat tepang sareng Gusti Allah tangtos adalah kanikmatan bahkan puncakna kanikmatan dia luhureun kanikmatan anu sangat. Jalmi anu tukang mutuskeun silaturahmi sareng jalmi anu goreng ka tatanggana ieu teh jalmi anu terancam moal direret-reret acan ku Allah. Kumaha atuh ari jalmi anu mutuskeun silaturahmi? Ari silaturahmi ieu ulah dimaknaan sempit yang haratosna kudu anjang sanah anjang sini tiap waktos. Nu nami nakpati urahmi bisa wae itunya silaturahmi gitu. Mungkin karena jarak terbatas da kudu ari kedah di jugjug mah da kedah aya ongkos teh ya. Barijeng kadang-kadang sok urang teh jadi kana perasaan teh piraku lengoh sanajan sanes syarat. Nya minimal ku bahasa-bahasa anu dikintunkeun ngalangkungan teknologi, ngalangkungan telepon, ngalangkungan SMS, ngalangkungan etalah medsos gitu. Maka eta teh salah satu bentuk silaturahim anu kedah urang dijagi. Ku ayana silaturahmi pasti rezeki bakal caket. Da rezeki anu aya teh mangga eta teh hampir sadayana tina ladang silaturahim tuh. Penjual sareng pembeli lamun teu silaturahim da moal jadi jual belina oge. Oge sagala rezeki hampir sadayana eta teh tina silaturahim. Jalmi anu kuli gitu kan eta tina ladang silaturahim gitu amprok jeung dununganana gitu. Maka sagala rupa urusan lamun teu silaturahmi mata keureut kana rezeki tah di dieu hikmahna silaturahmi teh. Sanajan silaturahmina dina cara nu tadi teh ya ngan saukur sebatas sapa menyapa gitu ngan saukur tateleponan naroskeun kabar eta tos mewakili kana bentuk silaturahmi. Pangtos anu afdol mah gitu silaturahmi teh urang ngempel ngariung bari urang ngariungna teh ngariung anu sae ngariung ngadamel pangaosan kulawarga ngadamel halal bihalal kulawargi pokona mah gitulah diwawaas ku urang teh gitu komo ka sepuh mah gitu komo ka orang tua anu parantos kalintang ageng pisan jasana gitu. Aya keneh mah gitu nya. Nu teu aya ge urang ziarahan. Oge tatanggi anu goreng patut kalakuanana ka tatanggina ieu ge nu bakal di moal direret-reret acan ku Allah. Temawi tatanggi fal yukrim jarrah jalmi anu
iman ka Allah sareng ka poe akhir sok geura muliakeun tah tatangga. Komo lamun tatangga ongkoh nyawargi ongkoh ieu teh ieu melangkung-langkung. Sabab anu pangheulana bakal dipun tangan tulung gitu nya dina urusan anu mendesak datara kasasaha ka tatangga heula. Bisa aya tukang kreditnya ece gitu tah. Ieu nya nitip engke pangmasihkeun sok. Pasti kata tangi heula. Moal ka dulur sanaos non kanu teu bisa naos waregi.